Tuh lo sih mah nyamak sabah dia berem. Edah makin pelem. Edah lo rok. Coba tenin aja lah tak kuru alam. Ini banyak. Penting nggak menang ah. Mantap. Bah mantap lah sambal honje, laukna pais lauk beunteur, pelem. Mamanan dia kolot kapoe. Mana mah jatuh mana nan? Tuh dina leungeun dia nu sabelah. Mana jauh nan? Dina leungeun nu sabelah eta parukna mah aing budak leutik endah dibobodok. Oh mah honje ya honje. Pengen teloknya sa pelak honce aing horeng ku dia di alaan bae. Mak kakarak ge ieu hi. Alah yuk ulah sok golopok. Nya nabi mama daek udah budul anak kan karak ieu doang ngalan aja hi. Geus teu percaya aing mah ka dia kan. Horeng aku menang. Oh, kapan nama dimana ieu? Atuh dia mah doang keong ieu. Mama licikan ieu meureun. Ih, licikan naon teh ya? Geus aing nu menang ya, nek meuli kopi. Ayo mah geus capek ya hirup ieu bae. Heh, istighfar coba. Ting tu capean kene aa, ari penting itu lo kayak saya sajan kumikiran kahirupan. Sita saha? Ayo mah nitahna ge digawe lain nitah mikir. Atuh agak mikir, gawe nani kuari gitulah. Atuh kuli bangunaneun cara batur. Ripuh tamaya, mah teu bisa naik, nyawa sorangan malah mau naik mending ngagibri gulutur. Kapan naikkan pamajikan mah meni keker. Atuh lain deui tah. Pelak cabe aing sugan bae ka ala buahna. Ih, berok. Dia di teh horeng kolot kapoe. Hampura masuk kan abi mah mai. Ih, aing sok kitu gedena teu kadieu burung ku dianya. Dia masuk nyen-nyen penyakit beh hirupna. Penyakit nanti ama, penyakit balas meureun sakujur awak. Dia atas segala nanaan disapakan. Meureun gabut mah. Kadi aing nyepak kadia ambeh ngelung ka ditu ka luhur awang-awang. Ari mana sih? Cocok lain. Antek buka mitoha, tuh jeruk oge. Karena mitoha dia ngaranan teu ejreg. Atuh mah mana nanti kan bangku kalau ditarik buka minik diuk. Atuh mah aja aing mah supaya dia ngaguling. Kumaha ieu aja geus teu boga duit jeung jajan anak-anak acan. Mau aja yang ulah sok haliwu, karena ijel mah hirup pasti dimilikan. Atuh milik ge kudu ditayangan meureun Hari ini seprakna make ge datang sorangan. Mating koho teu pugu-pugu duit ragak ti langit. Oh jadi film drakor teh mah jelema keur ngalamun bae kalapuk bae duit raga ka hareupeun di luhur langit. Ih, ting torek nanja korban drakor meureun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emah horeng. Tengejo dia nengnya. Kapan emah nyahoan amat? Sawara beuteung dia kekerbatan kadenge ka imah emak. Mating ko deui mak. Lamun anak teu barang dahar mah karasa bae ku kolot mah. Ngaranna ge darah daging kolot mah nya. Atuh kolot ke anak mah ulah piceuneun. Barang dahar ge gampang kolot ulah teu anak. Terus eta narinjingan beasnya mak. Eueuh nanaeunan. Emak nganterkeun rincingan dia doang. Urut nginjem emak teh keur ondangan. Ya rincingan dia. Batur mah geus nginjem rinjingan eta. Isian papais tanaeun. Geus bae aku emak sapanjang jalan di daharan. Mah barang hakan teu inget ka anak. Gadeng ya. Aya ge anak anu telok inget ka kolot. Kolot mati leutik urusan sampai ka gede. Geus beunghar mah najis telok inget ka kolot. Atuh ai macan beunghar ieu mah. Atuh dia memang mantak beunghar ieu. Boga salakina ge kantun ka molor. Terus salaki dia ka mana lah? Biasa mah. Tuh cek aing ge lah takana molor beki-beki teuing. Terus begadang ieu mah keur peuting tamah. Pantesan awakna begang dong congcorang. Terus eta begadang nanaonan lah. Malah kan HP bae kitu lah.
Denge muntah mah amalan-amalan begadang ge pangaruh bae. Pagahan mentah ge neng. Jelema kolot malain pagahaneun mak. Baka dia aing nu magahan yeuh. Aing ngejejak ta beheungna. Gerahudangkeun salaki dia neng mangorowa ta beungeutna. Tawan ya ai mama. Tama dia sieun ka salaki. Geus tuusin zaman kuari sieun ka salaki keneh. Zaman kuari mah lalaki nu sieun ka pamajikan. Ugo mun HS dihudangkeun sok ngamuk mak. Tikeskeun kunaon beheungna. Nan yaenan nya haliwat bedul. Wow. Cacah katulah tina kolot eta. Aduh, hampura mah. Moal dihampura dia ku aing. Moal keblage bulan puasa mah kudu siling hampurakeun. Percuma dia minta hampura ge ngalunjak di dia ka kolot. Letak ieu asi-asi dina jempol aing kalak dihampura.